Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Riyadul Badiah bari ngalap barokah ku nyebat jenengan Allah. Ar-Rahmani anu maparina nikmat ageng ieu Allah di dunia sareng di akhirat. Ar-Rahimi anu maparina nikmat alit ieu Allah di akhirat tungkul. Alhamdu ari sadayana jenis puji anu opat eta lillahi hak tangtu milik Gusti Allah. Robbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Wassolatu sareng ari rahmat. Wassalamu sareng kasalametan ta'ala sayyidina muga tetep ka Gusti urang sadayana Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalina anu jadi pimpinanana pirang-pirang anu diutus kabeh. Wa ala alihi sareng ka kulawargina Kangjeng Nabi wa sahbihi sareng ka pirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi ajmaina tegesna sakabehna wa tabiina sareng ka pirang-pirang anu anut kabeh lahum ka itu sahbi bi ihsanin kalawan kaalusan ila yaumiddin nepi ka poe kiamah. Amma ba'du anapun dina sabadana maca bismillah alhamdulillah sholawat sareng salam ka Kangjeng Nabi. Fahada mangka ari ieu anu hadir dina hate kami eta mukhtasorun kitab anu ringkes pi usuliddin dina mertelakeun pokokna agama wa jumlatin sareng sakumpulan min puruihi tina pirang-pirang cabangna itu din ala madhabil imami netepan kana madhabna Imam Asy-Syafi'i anu bangsa Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Sama itu ngangaranan kuring hukana itu mukhtasar Riyadul Badi'ata kana ngaran Riyadul Badi'ah fi usuliddin dina mertelakeun pokokna agama wa ba'di puru'i syariati sareng dina mertelakeun pirang-pirang cabangna syariat. Rojian halna ngarep-ngarep minallahi ti Gusti Allah ta'ala ayyan fa'a kana muga ngamangfaatkeun itu Allah bihi kana itu mukhtasar tulabatal ilmi ka pirang-pirang jalma anu nyuprih ilmu la siaman sumawona al mubtadiina ka jalma anu diajar ngaji kabeh. Wa ayyu wajha sareng muga madepkeun itu Allah ilaihi kana itu mukhtasar rugbatar rogibina kana mikaresepna jalma anu mikaresep kabeh. Ilam kedah terang anjeun annahu kana sanyana kalakuan sareng tingkah eta yajibu wajib ala kulli syahsin kasaban-saban jalma minal mukallafina anu tetep ti jalma anu mukallaf kabeh walau kana sanajan kabuktosan itu kullu syahsin eta rokikon abid naon aya ripa kudu nganyahokeun itu kullu syahsin arkanal islama kana pirang-pirang rukun Islam arkanal islami kana pirang-pirang rukun Islam wal imani sareng kana pirang-pirang rukun iman fa arkanul islami mangka ari pirang-pirang rukun Islam eta khamsatun aya 5 antas hada ari anu kahijina eta kudu nyaksikeun anjeun an kana sanyana kalakuan sareng tingkah eta la ilaha henteu aya pangeran eta maujud illallahu anging tegesna Gusti Allah wa anna Muhammadan sareng sanyana Kangjeng Nabi Muhammad eta Rasulullahi anu jadi utusanana Gusti Allah. Watu kima sareng ari anu kaduana eta kudu ngadegkeun anjeun as-sholata kana salat. Watu tia sareng ari anu katiluna eta kudu mikeun anjeun az-zakata kana zakat. Wata suma sareng ari anu kaopatna eta kudu puasa anjeun Ramadana dina bulan Ramadan. Watu hija sareng ari anu kalimana eta munggah haji anjeun al baita ka baitullah inistata lamun kawasa anjeun ilaihi kana itu bait sabilan di jalana.
Wa arkanul imani sareng ari pirang-pirang rukun iman eta sitatun aya genep antu mina ari anu kahijina eta kudu ngimankeun anjeun billahi ka Gusti Allah wa malaikatihi sareng ari anu kaduana eta kudu ngimankeun anjeun ka pirang-pirang malaikatna Gusti Allah wa kutubihi sareng ari anu katiluna eta kudu ngimankeun anjeun kana pirang-pirang kitabna Allah wa rusulihi sareng ari anu kaopatna eta kudu ngimankeun anjeun ka pirang-pirang utusanana Gusti Allah wal yaumil akhiri sareng ari anu kalimana eta kudu ngimankeun anjeun kana poe akhir wabil qadari sareng ari anu kagenepna eta kudu ngimankeun anjeun kana qadar khairihi tegesna saena itu qadar wa syarrihi sareng aweuna itu qadar wayajibu sareng wajib alaihi ka itu sahos aedon deui naon aya aripa kudu nganyahokeun itu sahos ako idal imani kana ako idul iman wahia sareng ari itu ako idul iman eta asifatu pirang-pirang sifat al wajibatu an wajib itu sifat lillahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala wal mustahilatu sareng sifat anu mustahil alaihi ka Gusti Allah ta'ala wal jaizatu sareng sifat anu wenang pihakihi dina hakna itu Allah wasifatu sareng pirang-pirang sifat al wajibatu anu wajib itu sifat lirusuli ka pirang-pirang rasul alaihi musholatu wassalam wal mustahilatu sareng sifat anu mustahil alaihim ka itu rusul wal jaizatu sareng anu wenang fi hakihim dina hakna itu rusul fayajibu mangka wajib lillahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala naon al wujudu sifat wujud wal kidamu sareng sifat kidam wal baqa'u sareng sifat baqa wa mukhalafatuhu ta'ala li jami'i khalqihi sareng wa mukhalafatuhu sareng ngabedaan itu Allah ta'ala halna maha luhur Allah li jami'i khalqihi kasakabeh makhlukna itu Allah wa qiyamuhu sareng jumenengna itu Allah ta'ala halna maha luhur Allah binapsihi kalawan datna itu Allah wa maknahu sareng ari maknana itu qiyamuhu binapsihi eta annahu sa'nyana itu Allah ta'ala eta layab takiru henteu mikabutuh itu Allah iladatin kanadat yakumu anu menggon itu Allah biha kalawan dat wala ila maujudin sareng teu mikabutuh Allah kanu ngayakeun yu jidu anu ngayakeun itu Allahu kana itu maujud bal huwa ta'ala balik ta'ari itu Allah ta'ala eta al mujidu anu ngayakeun lil asya'a kana pirang-pirang perkara kuliha tegesna sakabehna itu asya wayajibu sareng wajib lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala naon al wahdaniyatu sifat wahdaniyat wa maknaha sareng ari maknana itu wahdaniyat eta annahu sa'nyana Gusti Allah ta'ala eta laksania henteu aya kadua lahu ka Gusti Allah fi datihi dina datna itu Allah wala fi sifatihi sareng henteu dina sifatanana itu Allah wala fi af'alihi sareng henteu dina padamelanana itu Allah fahadihi mangka ari ieu sifat eta situ sifatin genep pirang-pirang sifat al ula ari anu kahiji minha tina itu situ sifatin eta tusama dingaranan itu ula sifat nafsiyatan kungaran sifat nafsiyah wahia sareng ari itu sifatun nafsiyah eta al wujudu sifat wujud wal khamsatu sareng ari anu 5 alati anu ba'daha anu tetep itu lati dina sabadana itu ula
eta yuqalu dicaritakeun laha kana itu lati naon sifatu salabiyatin sifat salabiah wayajibu sareng wajib lahu ta'ala pikeun Gusti Allah ta'ala aidon deui naon sab'u sifatin 7 pirang-pirang sifat yuqalu dicaritakeun naon laha sifatul ma'ani lapad laha sifatul ma'ani laha eta tetep dina itu sab'u sifatin sifatul ma'ani ari sifat ma'ani wahia sareng ari itu sifatul ma'ani eta al qudratu sifat kudrot wal irodatu sareng sifat irodat wal ilmu sareng sifat ilmu al muhitu anu ngaliputan itu ilmu bijami ilmaklumati kana sakabeh pirang-pirang anu dikanyahokeun wal hayatu sareng sifat hayat wasam'u sareng sifat sama wal basoru sareng sifat basor wal kalamu sareng sifat kalam al kholi anu kosong itu kalam anil hurufi tina pirang-pirang huruf wal aswati sareng pirang-pirang suara wa riha sareng salianti itu aswat mimma tina perkara yu jadu anu dipanggihan itu ma fi kalamil hawadisi dina kalamna pirang-pirang hawadis anu anyar wayastahilu wallahu alam bishawab.